Ayat 3. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Jeung sing inget nalika Nabi ngaharewaskeun omongan perkara anu bakal jadi khalifah ka salah saurang bojona Hafsah nya basa manehna bojona ngabejakeun harewos teh ka Aisyah sarta Allah nerangkeun perkara eta ka manehna Nabi manehna netelakeun nu sabagian jeung ngarusiahkeun nu sabagianna deui ka Hafsah nya barang manehna ngabejakeun eta perkara ka Hafsah pok Hafsah nanya saha nu ngaharewoskeun perkara eta ka salira jawabna nu ngaharewoskeunana ka kaula teh nu maha uninga nu maha tingali.